Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qultu ngucap kaula ana tegasna kaula fa idza kana mangka di mana-mana tinemu naon madaru amril ubudiyati tempat ubengana urusan ubudiyah teh ala amroyni kana dua perkara al-qiyami tegasna ayana jumeneng bitaati kalawan kataatan wal intihai sareng ayana kitu eureun atanapi nyegah anil maksiati tina pamaksiatan wadalika sareng ari itu amroen teh talayati mual sampurna itu dalik mah hadihin nafsi sartana ieu nafsu al ammarati misui anu loba nitahna kana kagorengan illa bitargibin aing kalawan ayana pangaresep aing kalawan ayana ngaresepkeun ku ganjaran Allah watarhibin sareng ayana panyingsieun ku siksaan Allah watarjatin sareng ayana ngarap-ngarap kana rahmatna Allah watahwipin sareng ayana kitu panyingsieun painadzabata mangka saestuna gegermetan alharuba anu ayana nakal eta tahtaju butuh itu dabah ila qaidin pikeun jalma anu nuntun ya kuduha anu nuntun si qaid ka itu dabah wa ila saikin sareng ka jalma nu ngagiring ya sukuh anu ngagiring saik ka itu dabah wa idza waqa'at jeung di mana-mana tumiba dabah fi mahwatin tina tempat karuksakan atanapi jurang parubama turobu mangka terkadang dicepret itu dabah bisauti kalawan pecut min janibin ti belah sisi wayulawahu sareng ayana dipertelakeun lah pikeun dabah nun asyairu gandrum bin janibin ahoro ti ayana belah anu sajena hatta tanhada sehingga jadi bangkit jadi hudang bangkit itu dabah wa tatalah khallaso sareng salamet dabah mimatina perkara waqaat nutumi baitu dabah bin itu mah wa inna sobiya sareng saesuna budak leutik arima anu nakal eta layang murut teu ayeuna liwat itu sobi ilal kutabi ayeuna ka tempat ayeuna diajar atanapi ka sakola ka tempat diajar ila bitarjiatin aing kalawan ayeuna dibere harepan minal walidaini ti indung bapana watahwipin sareng panyingsieunna minal ma'alimi ti guruna makadalika makanya kitu seperti adabah wasobi adabah wasobi hadhihi nafsu ariya nafsu hadhihi nafsu ariya nafsu eta dabatun tetumpakan harunun harubun anu nakal gitu. Harunun anu nakal waqaat anu tumiba itu dabah bimahwati dunya tina tempat karuksakan dunya wal khaufu mangkari panyingsieun eta sautuha jadi pecutna itu hadi nafsu wasaiku jeung jadi panggiringna itu hadi nafsu warojau jeung ari roja eta syairuha jadi gandrumna itu hadi nafsu wa qaiduha jeung anu nuntun ka hadi nafsu wa inna sareng saesuna hadi nafsu teh eta asabi budak leutik al arimu anu nakal yuhmalu anu didorong itu si sobi ila kutabil ibadati pikeun ayeuna tempat diajar ibadah wa taqwa sareng diajar takwa wadikru nari mangka ari nutur neraka wal iqabi sareng siksaan eta tahwipuhu jadi panyingsieunna itu si sobi wadikru jannati jeung ari nutur surga wa thawabuha jeung ganjaran jannah eta tarjatu jadi pangharepana sobi wa targibuhu jeung ayeuna ngaresepkeun si sobi pakadalika nya kitu deui ayeuna mislus sobil arimu
Ya jamu wajib al abda ka seorang hamba atau liban nyuprih lil ibadat bikin ibadah wariyatu sang riyadoh naon ayus iro kudu ayeuna nganyahokeun itu si abud an nafsa itu si abad an nafsa kana nafsu bil amroni kalawan dua perkara aladaini anu mana dua nana teh huma itu amroen aladaini huma anu mana ari anu dua itu amroen teh ta al khauf wa roja khauf jeung roja waila lamun teu ayeuna waila lamun ayeuna kitu henteu ayus iro pala tu saidu mangkamal bisa nulungan naon nafsu al jumuhu anu ayeuna hese ala dalika kana itu ibadah wa bihadal mana jeung kalawan netepan ieu mana waroda tos ayeuna nerangkeun atanapi tos datang naon adikru ayeuna pepeling aya Al-Qur'an adikru ayeuna pepeling panginget aya Al-Qur'an Al-Hakim anu ayeuna ngahukuman bimajmu'il amroni kalawan kumpulanna dua perkara al-wa'du tegasna janji wal wa'idi sareng ayeuna ancaman warogibi sareng ayeuna pangaresep wa tahdi jeung panyingsieun wa balago sareng ngabangetkeun Allah fi kulli wahidin dina saban-saban saeji bainahuma antarana itu amroen pada karoma kanutur itu Allah atanapi ka adikrul hakim teu naon pada karoma kanutur itu adikrul hakim maksudnya Allah minasawabil karim tina ganjalan mulia makana perkara la sobro anu teh sabar eta mujud anhu da itu mah wa dzakara sareng nutur adikur hakim minal iqabi tina siksaan al alimi anu pedih makana perkara la sobro anu teu bisa sabar eta mujud alai ka itu mah wa alaika maka kadah netepan anjeun idan nalikana itu wurudu dzikri idan nalikana itu ayeuna wurudu dzikril hakim geus anyar datangna pepeling ti Al-Qur'an biltizami hadainil makna yaini kalawan netepan ieu dua makna ai al khauf war roja yahsul maka bakal hasil laka pikeun anjeun non muraduka pamaksudan anjeun minal ibadati tina ibadah wa yasul jeung bakal ayeuna gampang alaika ka anjeun non ihtimalul masyaqqati nanggung masyakat wallahu ta'ala jeung ari Allah ta'ala eta waliyu taufiq dat maparin taufik bipadi kalawan kurniana Allah wa rahmati sang rahmatna Allah wa in kulta maka lamun ngucap anjeun pama haqiqatur rojai pama mangke eta naon haqiqatur rojai ari hakikat roja wal khaufi sareng khauf wa hukmuhu ma sareng hukumna roja khauf palam mangka kedah uninga anjeun anal khaufa saesuna kana saesuna khauf war roja sang roja inda ulama ina mungguh ulama kami ma rahimahum mugasih ka ulama ina saallah eta yarja'ani babalik itu khauf roja teh ila qabilil khawatiri kana golonganna pirang-pirang karenteg jadi afalul qulub pagawean hate khauf roja wa inamal maqdur jeung aing pasina ari ayeuna ari anu dikawasakeun lil abdi keur seorang hamba teh eta muqaddimatuhuma pendahuluanna itu khauf roja qalu ngadawu ulama fal khaufu mangka ngaran khauf eta rodatun gumeter atanapi ngageter tahdusu anu anyar datang itu rodah bil qalbi na hate andoni makruhin tina sabab nyangka perkara anu dipikasengit dipikangewa ya naluhu anu ayeuna ngahontal itu makruh atanapi keuna itu makruh ka itu jalma wal khasyatu jeung ari khasya mah eta nahu umpamana khauf lakinil khasyatu tetepina ari khasyah eta
Kagok lakinil khosyatu tetapi nair khosyah keur dijalan keneh eta tak tadi mistikeun itu khosyah dorban kana ayeuna rupa minal istidomi tina milang-milang agung wal mahabati sareng enesieun ka Allah. Wadidul hopi jeung ari lawan hop eta al jaroatu wani walakin qad yuqalu tetapina terkadang sok ayeuna dibandingan itu hop tabil amni kalawan aman. Kalawan rasa aman yuqalu ucapkeun naon khaifun jamanusiun wa aminun sareng jamanu ngarasa aman. Wa khaufun wa amnun wa khaufun jeung ayeuna sieun wa amnun jeung aman. Li annal amina kana saesuna jamanu ngarasa aman eta alladzi yahtariu. Alladzi yahtariu anu ayeuna wani siladi teh Allah subhanahu ka Allah subhanahu wa taala. Wal haqiqatu jeung di ari hakikatna we eta annal jaro'ata saesuna wani teh eta tududu ngalawanan jaro'ah kana itu khauf. Wa muqaddamatul khaufi jeung ari pirang-pirang pendahulan khauf teh tarbaun opat al ularin warkajina eta dikrudunu bil kasirati nutur pirang-pirang dosa nu seueur alati sabaqat untos dipayun itu dunub. Akasratul husumi sareng lobana pirang-pirang musuh aladina tegasna jalma-jalma madaun geus liwat aladina ila dolimi ayeuna kana ayeuna ngadolim. Wanta jeung ari anjeun eta murtahinun anu murtahanun digadekeun lam yatabayan anu teu pertela lakapikeun anjeun al khalasu salamet badu sabadana itu madzalim ae ilal an. Badu sabadana itu madzalim ae ilal an. Wasaniatu jeung ari nomor kaduana eta dikrusidati uqubatillahi subhanahu nutur ayeuna bangetna siksaana Allah subhanahu wa ta'ala allati la taqatan uteuk moal kuat eta mawujud lakapikeun anjeun biha kalawan ukubah. Wasalisatu jeung ari nomor katuna eta dikrudo pinafsikan nutur apesna awak anjeun anih timalin ukubati tina nahanna siksa Allah. Warabiatu jeung ari nomor kopatna eta dikru qudratillahi ta'ala nutur kawasana Allah ta'ala tanapi inget kana kawasana Allah ta'ala alika ka anjeun mata syaa iraha aya ngarasakeun Allah wa kaifa syaa jeung ayeuna kumaha Allah ngarasakeun. Wa marojau jeung anapun ari roja eta bahwa mangkari roja teh eta ibtihajul qalbi bungahna hate bimarifati fadillahi kalawan ayeuna nganyahukeun ayeuna kautamaan Allah subhanahu wa suci Allah wastirwahu sareng ayeuna nyuprih senangna hate ila si'ati rahmatillah kana kanyebaran rahmatna Allah ta'ala. Wa dari itu ibtihaz eta min jumlatil khawatiri tina jumlahna karenteg hate weru makdurin anu teu bisa dikawasakeun lil abdi keur seorang hamba. Wa rojaun jeung ari roja mah eta wari tu roja teh eta makturun dikawasakeun lil abdi keur seorang hamba. Wa wari roja eta tadakkuru fadillahi inget kana ayeuna kurniana Allah wa sa'ati rahmati sareng jembar rahmatna Allah. Wa konsumia sareng nyata-nyata diarenan aya don deui naon iradatul mukhatarati ngarepkeun perkara anu dikhawatirkeun bi istisna kawan ngaistisna rojaan kana roja. Wal muradu jeung ari karepkeun min hadal babi tina ieu bab eta huwa ari tumu murad eta awalu mana awal wa huwa awal eta atadakkuru inget ala hasbil ibtihaji kana kalawan pangitung-itung ayeuna kabungah wal istirwahi sareng ayeuna ngarasa senangna hate. Wadiduhu jeung ari lalawana awal eta alya suputus asa wa wariya suma eta tadakkuru pawati rahmatillah inget kana ayeuna lesotna rahmat Allah ta'ala wa fadlihi sareng padolna Allah wa qatul qalbi sareng magatkeuna hate andalika tina itu rahmatillah wa waritu ya sueta maksiatun mahdutun maksiat anu murni. Wa ada roja jeung ari roja teh tapardun padu idalam yakun di mana teh aya lil abdi keur seorang hamba non sabilun jalan ilal imtinai pikeun narima kacegah anil yasi tina pegat illa bihi aing kalawan itu roja.
wa ida lamun ta ente idalam yakun bahwa mangkari roja ta eta naflun sunnat hukumna bada tiqadir jumlati sabada nekat kena jumlah bifadillahi dina padolna Allah wa saati rahmati sareng jumlah rahmatna Allah wa muqaddamatu roja jeung ari pirang-pirang ayeuna muqaddimah roja eta arbaun opat al ulan nomor kahijina eta dikru sawabi kipadli nutu ingat kana ayeuna pirang-pirang tos dipayuna padolna Allah ingat kana pirang-pirang perkara anu tos dipayun tina padolna Allah ilaika ka anjeun min ghairi qadamin kalawan tanpa ayeuna dipiheulaan amal kalawan tanpa dipiheulaan ku amal awas syafiin atanapi ayeuna jalma nu nulungan atanapi nu ngabantu wasani atu jeung ari nomor kaduana eta dikru manutur perkara wa'ada anu tos janji insyaallah Gusti Allah min jazili sabi tina agungna ganjaran Allah wa adimi karomati sareng agungna kamuliaan Allah ala hasabi padihi kalawan pangitung-itung padona Allah wa qarmi sareng kamuliaan Allah wa nastih kokoka jeung saesuna nyatakeuna anjeun iyahu kana itu jazili sawabihi bil pilih kalawan ayeuna pagawean idlau kana karena lamun aya itu jazili sawabihi ta'ala ala hasabil pilih ngitung-ngitung ayeuna pagawean lah kana maka aya jazili sawabihi ta'ala aqala syai'in pangsatikna perkara waskur amni jeung pangleutikna perkara wasalisatu jeung ari nomor katiluna eta dikru kasrati nikmatillah ingat kana lobana nikmat Allah alika ka anjeun pi amri dinika dina urusan agama anjeun wa dunya ka jeung dunya anjeun fil hali dina pada harita min anwail imtidadi dina pirang-pirang warnana pitulung wa altopi sareng pirang-pirang ayeuna maha lembutna Allah min ghairi istihqaqin kalawan tanpa nganyatakeun ausualin atanapi ayeuna minta warobiatu jeung ari nomor kaopatna eta dikrusiati rahmatillah nutur kana rahmatna Allah taala wa asab kiha jeung ayeuna tos dipayuna itu rahmatullah wa dobahu kana banduna Allah wa anu sareng sesuna Allah eta rahmanur rahim dat maulas asih al-ghaniyyun sugih al-karimun mulya arapunu ulas asih nu nyahan bi ibadihi kalan pirang-pirang hambana Allah al-mu'minu min kabeh fa idza wadabta maka di mana-mana ngalagengkeun anjeun ala hadaini nawa ini kana ieu dua warna mina al-kari tina pirang-pirang pepeling abdo maka bakal ngadatangkeun itu muwadobah bika ka anjeun ilastis aril hopi pikeun ngarasakeun sifat sieun warojai sareng roja bikuli halidina setiap tingkah Allah taala jeung ari Allah taala eta waliyu taufiki dat maparen taufik bimanhi kalawan anugerah Allah wa fadlihi sareng ayeuna padolna Allah pasun pa'alaika ayyuhar rajulu biqatni hadil aqobati bitamamil ihtiyati